A'udzubillahi minasyaitonir rajim minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fadzalana ala katsirin min ibadihi mu'minin walhamdulillazi hadana lidini ladzi akmalahu wartado. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi sayyidina Muhammadil ladzi istabahu min khalqi wastafahu wa ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi'atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini maka bada amma ba'du. Ila mu'allif bin hadha kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala faqihu rahimahullah. Geus ngandika saha al-faqih Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah, man aroda sing saha jalma anu hayang ayanju salamet min adabil qabri tina siksa kubur fa alaihi ayyulazima arbaatun asya'a, mangka wajib kaeta jalma pikeun ngalanggengkeun kana opat perkara. Wa yajtaniba arbaatun asya'a, jeung ngajauhan kana opat perkara anu liana. Ammal arbaatu anapun perkara opat allati yulajimuha anu kudu dilanggengkeun ku manehna teh nyaeta pamuhafadatu sholati wa shadaqah, ngajaga atau ngaraksa salat jeung sedekah. Wa qiraatul qur'ani jeung maca Al-Qur'an. Wa kasratu tasbihi sarta nyeurkeun maca tasbih. Fa in hadhil asya'a, karna saanyana ieu perkara nu opat tudiul qabro wa tuwassa'uhu, bakal nyaangan kana kuburan jeung ngajembarkeun kana eta kubur dirinya ahli barzah ya, alam barzah. Wa ammal arba'atu, sareng anapun perkara anu kudu dijauhan, sareng anapun perkara anu opat nu kudu dijauhan, allati yacana buha ku aranjeun teh nyaeta palkidbu ngabohong, wan namimatu jeung ngadu-ngadu, wal buli ala badani jeung tiih tina badan atau najis kana badan. Wa qad qala Nabi alaihi salam, jeung teman-teman geus ngandika kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istanzihu minal baul, kudu bersih-bersih anjeun tina ulut kiih. Fa inna amatun adzabil qabri minhu, karena sa temen-temenna sawarih gede siksa kubur teh asalna tina urut kiih nu teu bersih, atau asal tina ngisang anu teu bersih. Fa inna amatan adzabil qabri minhu, macam udah ya. Summa yahbitu malakanil golidoni, tuluy turun dua malaikat anu pikasieun tur tegep. Yahriqanil ardi
anu ngagali bumi kuku-kukuna bima kholi bihama dua nana itunya kuku-kuku dua nana itu wahuma ari dua nana teh nyaeta munkar wa nakir, malaikat munkar jeung nakir. Paya jelisanihu mangka dua nana ngahajakeun neunggeu atau ngadiukeun kasih mayit paya kulani tuluy nanyakeun kasih mayit entah dua malaikat payakulani lahu tuluy nanyakeun kasih mayit entah dua malaikat atau mungkar jeung nakir teh marrobuka saha pangeran anjeun ila akhirihi sampaikan kana pertanyaan akhir paingkana maka lamun bukti eta si mayit min ahli saadati kalebetin ahli bagja payakulu maka ngajawab si mayit Rabbiyallahu pangeran kaula nyaeta Allah wa nabi Muhammadun alaihi salam jeung nabi kaula nyaeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dinil islami jeung agama kaula nyaeta Islam payakulani maka nyarita eta dua malaikat lahu kasih mayit naumatul ars naumatul urusi teh kudu sare anjeun kalayan sarena panganten wayat tahani lahu jeung muka eta dua malaikat kasih kersi mayit kuatan indarosihi kana liang pantoleutik di deukeut sirahna payang duru minha maka ningali si mayit tina eta liang ila manzalihi kana tempat matuhna atau kana tempat cicingna fil jannati di surga summa yarja'ul malakani tuluy balik eta dua malaikat maruhi ila samai satamawa laporan ruh ka langit wayaj alani ruhi jeung neundeun duanana kana eta ruh mukmin fil qanadili muallaqati bil arsi di jero lampu-lampu anu ngagantung dina aras ya. Bismillahirrahmanirrahim yen raskeun hanca kamari ya. Nasi kene tina tentang perkara kubur ya, ketika orang geus naon geus rek dikubur kamari urang prosesna geusnya teh tinggal urang buka kitab deui urang neraskeun supaya karena waktunya udah malamnya bahwa ieu neraskeun hancanu kamari kita ngarupa kamari tindakan preventif ieu konsep kuratif ujung preventif penyegah jeung obat tina naon tina pikesieun alam kubur sabab alam kubur teh ulah dianggap kajadianna naon kayak bakal urang mesakeunnya hadapan alam barzah teh alam poe panjang anu urang teh menanti kana kiamat kubur teh eta teh kesel pisan
Maka cek Imam Abul Ais As-Samarqandi anu boga gelar Al-Faqih eta mere rumus anu saimbang cenah. Opat perkara anu kudu diusahakeun jeung opat perkara anu kudu dijauhan ku urang. Mangka opat ieu ngagambarkeun kaseimbangan unsur ibadah lahir batin sarta kasucian diri. Jadi lamun ieu opat perkara ku urang dijalankeun bakal urang meunang kabagjaan di alam barzah, tapi lamun opat ieu ku urang misalkeun di opat perkara yang dilakukan bakal ngajadikeun urang disiksa. Nalika manusia asup ka alam kubur kaayanana poek jeung heureut ya kurang kaya katingali kabayang eta mah rek nu dikubur rek nu dicair rek nu kaduruk pokona alam barzahna kaayaan poek jeung heureut. Maka dina kasulitan kitu amal-amal soleh nu opat ieu bakal mancala putra mancala putri jadi jah cahaya atau tudiu jeung energi anu ngalegakeun alam barzah atau tuwasi ungu. Sabalikna dosa-dosa nu opat tadi teh bohong, namimah jeung najis kiihnya bakal jadi pamejit sarta panghudang amarah dua malaikat anu pikasieun nyata mungkar jeung nakir mata urang pipis hati-hati tah ulah sampikeun kan awak urang lamun can bisa ngebersieunana. Kaji kana sing tarapti we dina urang dina pikir tos diajarkeun tinggal kalian ngamalkeun sabab mungkin bakal jadi halang urang di alam barzah. Maka dina surat Ibrahim ayat 7 Allah negeskeun Allah nancebkeun jama-jama anu iman ku ucapan anu panceg kalimat thayyibah dina kahirupan dunia jeung akhirat. Nyata naon kan dina Miftahus Sudur dibahas urang dituntut supaya engke akhir omongan urang teh kalimah la ilaha illallah. Maka bakal dakhulal jannah. Bigari hisab tanpa hisab. Sabab ucapan atau sakalimah la ilallah ketika ditimbang jeung sakabe amal kahadian salam dunia maka berat kana hiji kalimah la ilaha illallah maka kudu daek. Oge cek Rasulullah SAW bahwa naon urang teh kudu sing tarapti dina waktu urang keur miceun nya. Innahuma la yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabir. Ya. Amma ahaduma pakana la yastaru minal baul wa amma akharu pakana yamsi bin namimah. Saenyana ieu dua mayit keur disiksa jeung manehna disiksa lain alatan perkara nu hese. Salah sajina disiksa ku sabab manehna teu berseka tina kiih jeung nu hiji deui alatan sok lelempangan atau misalkeun sok ngalakukeun namimah nyata adu domba. Maka maksud dina ieu uraya nyata pikeun paring peta kaslametan satangnya beulihkeun rupa-rupa kajadian di alam barzah tadi kan bisa nyelametkeun teh sedekah teu ngangke-engke kana salat kitu nya. Tadi opat perkara nu kudu dijalankeun jeung opat perkara nu kudu dijauhan ku urang nya supaya urang bisa supaya urang bisa ngajankeun aya perkara perkara nu opat jalankeun urang kahiji maca Quran nya urang kudu seueurkeun maca Quran jeung urang kudu seueurkeun maca tasbih urang kudu sedekah nyata salat jeung sedekah kadi ngaraksa salat urang sing tarapti kitu. Terus sabab naon sabab alam barzah ngabogaan hukum dumasar kana reaksi amal. Lamun moda amalna hade maka patarosan mungkar jeung nakir anu pikasieun teh bisa dijawab kalayan tenang. Sata kuburan robah jadi taman sarwa, jadi taman sawari dina taman surga, rodotul jannah. Lamun sabalikna kuburan bakal jadi tempat liangna neraka cenah gitu. Tujuan utamana naon? Ieu nanti diuraykeun. Ieu teh nuntut hamba sangkan boga sifat istiqomah sarta disiplin dina susuci. Utamana dina perkara leutik anu meneng dianggap remeh nyata pipis teh atau urang misalkeun beaka buang air kecil nyata bersih tina urut kiihna istinja anu sampurna. Oge kunaon tujuanna urang supaya urang ngaboga teh nyiapkeun mental atau mental building. Sangkan hamba teu reuwas nalika didatangan ku mungkar jeung nakir anu dedegeuna aneh. Nyosok bumi kukukuna ubat sangkan urang teu sieun maka urang kudu nyiapkeun jawaban ti ayeuna nyata ku jalan ngaraksa salat, sedekah, Al-Qur'an jeung tasbih jeung zikir gitu. Maka dina wilayah syariat, dina makna syariat ieu ngarupakeun pondasi fikih taharah, susuci jeung fikih ibadah. Jadi syariat susuci bersihan badan tina najis kieu hukumna wajib secara syariat.
Salat masa lamun aya najis jeung lamun salat teu sah maka pantok kahadean sejenna bakal eueuh tumpur. Disababna Nabi negaskeun amma tu'adzabil qabri minhu sawareh gede siksa kubur teh alatan ku kiih urang bisa ngajaga kumaha lalaki makan angkat samping PR kamana ocot-ocot kana samping kana bitis kana nanaon nu jeung urang teh ngarasa urang teh teu ieu we tanu kitu nu leutik kitu cenah cek Rasul. Oge naon ieu makna tina syariatna nyata urang syariat muamalah ngajaga lisan tina bohong jeung namimah ngarupakeun aturan hukum syariat demi ngajaga karukunan umat sing saanu ngaruksak hubungan manusia ku namimah syariatna bakal disiksa di alam kubur. Ayeuna urang tinggal di kana jihad hakikat hakoi maka secara hakikat patarosan marrobuka sa pangeran anjeun di alam kubur lain ukur patarosan hafalan lisan tapi ulasan tina naon anu dipikacinta jeung diamban ku hate salila di dunia. Hakikat jawabanna naon jalma anu di duniana pangeranna nyaeta harta jabatan atau makhluk atau surah akwan maka moal bisa ngajawab Rabbi Allah moal Nabi Muhammad moal bisa sabab di alam barzah anu ngajawab teh nyaeta hakikat tauhid anu geus nyere pana sumsum balung lain hafalan tina otak geus teu main otak mangke. Oge naon hakikat nam naumatu arus sare kawas panganten ieu ngarupakeun hakikat nikmat ruhani anu pangluhurna panganten anyar sarena tumaninah pisan teu karasa waktu nyerelek alatan keur aya dina puncak kabagjaan kubur jalma mukmin dijadikeun raudhah min riyadil jannah taman surga teu karasa nyelekna waktu zaman nu doraka mah lila nungguan kiamat teh. Maka secara falsafi nya perbawa 4 perkara alus jeung 4 perkara nu goreng nuduhkeun hubungan kosmis antara makrokosmos alam jeung mikrokosmos diri manusia. Seperti naon al-qanaid dina arasnya dititipkeunana ruh jalma mukmin dina lampu-lampu nu ngagantung dina aras eta ngandung filosof kieu ruh anu asalna suci ti luhur bakal balik deui ka tempat anu luhur aras dina kayaan jadi cahaya lampu anu ngarupakeun filsafat kembalina unsur cahaya kepada sumber cahaya eta nurun ala nurin gitu cenah filsafat mah. Urang sabaraha dina jihad urang kaji ku urang enak filsafat pantolitik atau akhruah dibukana liang dina sirah maid pikeun ningali sawarga ngandung hati filsafatian harapan jeung visi teh tetep aya sanajan raga geus ruksa. Kubur teh lain tempat lain tempat akhir tina sagalana tapi ngarupakeun jandela atau panto transisi pikeun nuju ka alam kalanggengan anu sabenerna. Wallahu bishawab sadaqallahu ladim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.